Wilujeng kanggo sadayana nyangakeun aya pukah. Satadina sugante muarek cida borobeta mikanya mika cinta kamanehna kuring geus asami boga geuning asih teh lain nu kuring kacinta lain mantena milih nulian diri kuring ibarat cukang wahangan dipake mentas bikin nyorang paniatan batin perih duh nyeri kaliwat saking perih asa dituri ku hinis asa ditiru jajantung ngalang layung anjeun datang deui sanggeus menang nyeri tapi hate teu narima ka nyeri asa can bari bongan anjeun tega mulitkeun rasa kacita asih anu mimiti buka tepugu salah pegat berat durian kamu mah jongjon mihemang diri kuring ibarat cukang wahangan dipake mentas dikeun nyorang paniatan batin perih duh nyeri kaliwat saking perih asa dituri ku hinis asa ditiru gajah jantung ngalang layung ancan datang deui sanggeus menang ka nyeri tapi hate teu narima ka nyeri asa can bari bongan anjeun tega
ayeuna Mang Kun percaya buricak burinong teu pa ieu ayeuna Mang Kun ye. Aduh angere geundeul aduh. Oh, weh Kang Deni. Lain Kun eta Kang Deni. Benteng larai dah. Benten atuh cager euy. Saya seperti kemarin Kumaha biasa. tadi manggung beurang lancar? Alhamdulillah. Lancarnya Semua. syukur. Malahan Kun oge tadi 5 panggung. Oh gitu. Henteu. Ya panggung. Sapanggung Sapanggung gitu nya. Tarang ngadeblo Mang Orang Kun ngadeblo nya. mah. Atuh kebayangkeun 5 panggung sok ngadeblo sabaraha menitan Atuh bahaya. bahaya atuh teu kengeng pisannya sama. Lain kan ini. Mohon. Alhamdulillah orang geus tiasa nepangan deui wargi-wargi nu aya di AKTV sadayana bahwa di studio bahwa aya nu di bumi. Di bumi sebagai alhamdulillahnya tangtosna anu satia anu mika gandrung mika cinta mika lanep kanda galindeng balarea gitu ya semohon. Pokona mah cenah galindeng balarea teh nya eta nebongkeun skill-skill atau leres semohon. perform anu sok na panggungan. Leres pisan. Untuk usaha naon wae. Biasa cara galindeng mah nu penting bisa nyanyi gitu. Biasa gitu nya. Bisa. Dari berbagai profesi tiasa gitu ya semohon. Enggak diatos pisan gitu Lain ya. ngomong-ngomong ieu nya kan ieu program galindeng anu pangunggulna pisan poe ieu teh. Alhamdulillah. Seueur pisan. Ayeuna malahan Mang Kun nyanak para bintang tamu. Anu hese dicabut ku Mang Kun kali ieu teh. Alhamdulillah anu tiasa ngeuyobaneun nya. Kulantaran anjeunna seueur pisan naon? Anjeunna Panggungan. seueur pisan jobna gitu nya semohon. Alhamdulillah gitu ya. Tapi satajana urang nampilkeun para bintang tamu. Laras. Urang salam ka Islaman Kang Eh, Deni. laras eta mah kedah eta Oge sama. ngaturkeun nun pisan. Laras, Semangat teh Kang Deni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Asik, Kompak pisan. Ieu seueur pisan aya urang Alhamdulillahnya, Cimahi. Orang Cimahi. mana ye? Orang mana ye? Ti dieu. Di Hah? Geger Kalong. Geger Kalong. Aya orang Subang. Subang. Weh, Subang Kumaha ada. abang ya Subang ya. Sohan. Aya orang Di Pangalengan teh. Hah? Di Pangalengan. Aya orang Cibale enak. Cibale tuh aya. enak. Wah pokona. Hah? Di Garut ya. Orang Garut tuh. Berarti di dia geus aya Alhamdulillah. dodol. Di mana ya? Nya tadi wae. Tadi wae. Tapi Kang, urang moal rame tanpa ku entertain Ocol. Laras pisan. Aduh, musikan atuh bisa aja. musikan. Oke ya, kenanger urang. Aya Mang Holi hese dicabut. Mang Oli mah. Kulantaran sibuk ajeuna atuh. wah padat. Anjeun mah bujang-bujang di nu hajat atuh. Naon? Di nu nyerahkeun oge anjeun ngendangan. Lain ngomong-ngomong tanya si Mang Holi bagja pisan nyawa urang teh kagalina hese dicabut padat pisan ku cicingna saya teh di imah. Sate acara Mang Gurgun ya. Salam ka sadayana gitu ya anu tebihna anu cagetna anu masih kana wancu dina TV-na sewang-sewangan tangtusna dina AKTV gitu ya semohon ya. Salam baktos ti Sim Goreng sareng Mang Gurgun tangtusna di keluarga besar Galindeng Balarea IMP. Iyalah pokona ya. Mang Kun oke ieu urut manggung Mang Kun ieu mik loba teuing po ieu. Mata kana keur di keur pokoknya hayang mah makel mik teh opat di dia hiji pasang Sae lain Kang ngomong-ngomong di AKTV naon wae cenah acara seueur pisan atuh nya alhamdulillah nu ka hiji nyata khususna ieu Galindeng Balarea anu gitu nya dipimpin ku IMP YouTube-na IMP channel lamun live streamingna enak lalajuan di Facebookna nyata AKTV Galindeng Balarea pokona mah nya upami teu ka ieu pokona kantun buka we di Facebook AKTV dinya ya live pokona aya Milang Bentang aya wah seueur pisan aya Jamparing eran deui Kataji tuh semohon ya terus aya Warung Balarea nah cenah aya Warung Balarea eta teh seueur pisan hayang misalkan Mang Kun abdi hayang balanya amis buhun tiasa Mang Kun hayang madu tiasa tinggal ka eta we lah kantun suping lagi siap Kang ieu Mang Kun rek dipasihkeun ieu teh kaleresan ka salah sawios asisten Gurgun siap rek dijual masih kira cirang sih eta aduh ya penasaran senang ngocoblak wae Mang Gurgun Mang Deni semohon ya urang panggilkeun salah sawios bintang tamu ieu di daerah jauh urang tanya tapi tong bogoh ieu geulis moal abdi mah kiat istri kiat imah nya leres atuh ari geulis sih istri atuh ieu salah sawios bintang tamu ya nya wah aya bintang tamu nyata Neng Mega asik aduh ditungguin ku Mang Gurgun damang Neng Mega di tengah kali gelis alah
Tong deket teuing Kang Deni. Karena dina baju nage ngesidik ieu putih. Oh, nya atuh sieun ya. Ieu beureum. Cekap. Cocokkan jeung Mang Kun cocok teh jeung Mang Kun ieu. Henteu nya henteu. Ari jeung Kang Deni cocok teh. Asal leuwih paham. Abdi mah bade wih aya nanya. Aduh, Neng Mega kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik dia gelis payun. Payun. Neng Mega. Ayeuna alhamdulillah Neng Mega tiasa disumpingkeun ka dieu ku alatana hese kidunya. Susah pisan ieu. Apakah ku hese eta teh ka mana hungkul eta? Abi, nya. aya we bobo di bumi. Nah, cek maksudkeun ge ieu mah. Sajabi Kang Bobo. Sajabina ti kulam itu kegiatan anu sanes atanapi aktivitas anu sanes boh nyanyi atanapi main gatrik atapi naon we. Gatrik. Mun nyanyi. Alhamdulillahnya. Tah lamun disana Kang Deni hayang manggil nyandak Neng Mega kadi panggungan perform eta kudu ka mana sumpingna? Ka bumi atuh. Nya bumi na tangkal di Bale Endah apa? Bale Endah ya Neng Mega aya ye. Siap. Neng Mega, urang Bale Endah khususna dek dikado ku lagu naon? Tapak Cinta. Tapak Cinta. Tapi saat acana Tapak Cinta pada dikitun laka ku kasane cok mangga. Nya, salam-salamna kangge sadaya keluarga besar Abah Iri Damiri almarhum. Abah Damiri almarhum. Kangge keluarga anu di Cipedes, kangge keluarga anu di Lembang, sadayana weh. Pokokna namanya kaseniman Sunda weh. Seniman Seniwati Jawa Barat. Kitu sa Jawa Barat. Ari nami grup musikna naon Neng Mega gaduh kan? Trinada R. Tri R Nada. Oh, Tri R Nada. Taku sibuk-sibukna manggung pohong hanungan. Mugi kahilap. Aduh ya Allah. Masih kena sakintan hilap ka nami grup. Ieu Ya, na hilap ka Ibu Rahma kumaha. Moanya. Ulah lah. Tapi abi mah resep iku Neng Mega. Pokona mah isuk kitu ge kumangkutkeun dicanak manggung. Asik. Tapi kun mah teu kudu nyanyi dengan apal perform nanya ningali skillna kasus katawis kumangkutkeun mah. Pokoknya anu kosong wae eusian we cuk mangkun mah. Nya tanggal sabaraha wae ke dicanak. Panggung naon anu kosong? Ya naon we. Siap. Neng Mega, anu bade ngalagukeun eta Tapak Cinta. Siap atuh. Mangkun penasaran? Kang Deni penasaran? Laras bisa? Nu di studio penasaran. Komo anu di bumi pisan. Laras bisa. Ya, wae. Galinang Balarea. IMPO. Hujan. Yuk. Tapak cinta ngageuleuh narasa tapak cinta manehna cinta nu munggaran najan teu ngajadi teu bisa ngahiji tapakna teu ilang. Dudika ayeuna masih keneh aya tapak cinta manehna ngageuleuh rasa najan teu ngajadi teu bisa ngahiji tapakna ngahadang imutna tetepna sorana serina baeutna teu dedelan na impeungan ngageuleuh
Dugi ka ayeuna masih keneh aya tapak cinta manehna ngageleuna rasa najan tengah jadi teu bisa ngahiji tapakna ngahadang imutna tetepna sorana serina bautna teu waleh dedeun ngaimpeungan ngageureuh moal kapupus mangsa tapak-tapak cinta naimpeungan ngageureuh moal kapupus mangsa tapak-tapak cinta imutna tetepna sorana serina bautna teu waleh dedeun ngaimpeungan ngageureuh moal kapupus mangsa tapak-tapak cinta naimpeungan ngageureuh moal kapupus mangsa tapak-tapak cinta. Produk Enggal sarang semut asli Papua. Para wargi sarang semut biasa dianggo kangge ngajagi stamina. Sim kuring ngagunakeun ieu. Upami para wargi hoyong sehat, hoyong segar, bugar, mangga ngareueut sarang semut. Mau bisnis mudah dan menguntungkan? Cara mudah 3M, membeli. Membeli stup bibit koloni lebah kelanceng seharga 1,2 juta per stup sudah komplit termasuk koloni dan tempatnya. Merawat, tidak perlu keahlian khusus atau tempat khusus, cukup tempatkan kotak stup di tempat yang sejuk, bisa di halaman teras, kebun, di sekitar rumah, dan lain-lain. Menjual, setelah usia stup bibit lebah 4 bulan, hasil madu diberi keuntungan 400.000 per kandang. Beli sekali, untungnya 400.000 bisa berkali-kali. Setiap 4 bulan sekali saya panen dan hasilnya sangat luar biasa, hasilnya sampai jutaan rupiah. Alhamdulillah. Lagu naon ieu tebak-tebakan? Upami telepat mah ieu teh lagu Dirasukan kabaya nya. dirasukan Sok dirasukan kabaya. Urang mah sok dirubah wae urang mah. gaya Ngalilieur si wae cawe mun panggung
Wa nyanyi geningnya anjeun pisan lagu naon eta geningnya anjeun pisan efek naon cing balaka terus saya Kang abdi mah hoyong lagu daun kalapa Kang abdi mah hoyong kleung adu-adu angkleung adu angkleung lagu saha eta seneng Asep Surya eta mah lagu pun lanjut gitu ya yuk ngomong wae Kang masalah tentang hajat teu jauh beda jeung cau Kang naon hubunganna ari mangkun-kun cau jeung hajat cau doh ieu teh kun-kun oleh-oleh tinu ieu cau super teh nu kieu wa nya nya cau super di para si Mang Oli ieu teh mau nyali ti Aida Rahma ieu teh eta Aida Rahma anu nuhun cauna kata bi petot-petot oge pisan nya aduh gede kieu cau nuhun petot oge nya cocok jeung sa RT ieu alhamdulillah ya sip tentang ngobrol tahu tentang ngobrol IMP nya teh senaon cenah kun-kun ari IMP teh nya ta Istana Musik Production anu boga Galineung Balarea ieu nya atuh nu ngarojong nyata nu alhamdulillah Haji Agam Kang Haji Agam oh jeung da ikut kudu apalna Neng Jenny we Neng Jenny nya ti kapukur kitu nya aduh mangkun alhamdulillah Facebook mah Anggra Ines mun teu salah mah Anggra Ines mun rekomen di dinya jeung Neng Haji ya penasaran ana aya salah sawius bintang tamu ieu dianggap Bapak Kun lara eta sepuh sim kuring atuh ieu bintang tamu ieu musik hese nyebut anjeunna teh tantos rupina mah anjeunna ge parantos ka kakoncara ka mana-mana kun ayeuna rang iringan wa rang iring wae rang panggil wae ku lagu moal disebutkeun ngaranna di mana aduh di mana diri kuring di mana aduh ayana kumaha aduh kumaha diri kuring na kumaha mimitina ya Allah babarin abdi pituduh nah di mana kolot kun teh ayeuna yo aya Gustian mana aduh iya Gustian udah suming Gustian kumaha mah alah Gustian ya Kang Gustian nugikeun ka tos kieu aduh ya kolot kun Kang da umur mah maju atuh banyak budak wae oh gitu aduh ya salah sawias bintang tamu dinten ayeuna aya seueur pisan anu seniorna nya alhamdulillah nya tahu cenah aya Kang Yayat sehat alhamdulillah Kang Yayat ST ieu tah ayeuna anjeunna akhirnya Kang Yayat tapi tetap masih berkarya ayeuna Insya Allah masihnya semangat we mah semangat disumangetkeun gitu mimiti pangijeung pertama awal baheula nyiptakeun kanggo Gustian teh nyata judul lagu naon wae tadi nu Gustian Dinu Gustian mah nyambung hiji-hijina eta budak jalanan terus Neng Depi saminya tukang mulung lara semua terus ka kun teh naon nya hilap deui era gitu ayah nya tah ada poho kadang-kadang sok jadi ayeuna pencipta lagu cing cenah nyanyi lagu kun we nama era we nya saeutik Kang apa duh geus teu poho deui kun oge Kang tosna anu namina pencipta lagu mah nya kadang kawis hilap sapertos Kang Yayat teh kitu nya moal hilap hiji moal emot hiji-hijina anu naon pertos diciptakeunana kumaha tos seueur pisan anu tos diciptakeunana ku Kang Yayat teh atuh lain pisan nya selain Kakun jeung Gustian kasawai artis-artis terus dilebetan lagu-lagu ku Kang Yayat hampir sadayana lah Jawa Barat alhamdulillah tepuk tangan lah mana tuh ebrakna mana ebrakna Kang Yayat dipayun Kang Yayat tah ayeuna Jawa Barat sono pisan ku lagu-lagu Kang Yayat ayeuna bade nyumbangkeun lagu naon ngirimkeun lagu naon wae ayeuna nya judul laguna moal isin gitu aya penyanyi kan keun bae da kan pencipta lagu di mana bae sok naon ayeuna tuh di nu panto tuh henteu kepargi kieu kita Kang Yayatnya aduh cenah abdi hoyong lagu ciptaan Kang Yayat teh tuh para penyanyi gitu aya laguna judulna teh Mikangen lamun kun kayak bisa dibawakeun lagu eta biasa wae alhamdulillah sia kuninga Mikangen acan ieu lagu anyarnya Kang nyamuk tapi Kang rajin mi kocok eta teh gitukeun Kang kapaksa sok teh sakantenan we Kang nyanyi aduh putat peto teh lah tah nyanyi siap Kang aya gitukeun laguna kanggo saha wae Kang mangga
kanggo kasadayana we anu di bumi. Sadaya pokona mah anu mika cinta kanu AKTP wilujeng nyakseni wilujeng ngadangukeun. Semohon. Kaleresan kong cucu nuju nyakseni rekan urangnya. Bujangan kene anjeunna. Siap, Kang. Ayeuna mah kun hayang penasaran ieu mikangen kumahanya. Yuk Galinang Balarea. IMP. Yayat Rijal. Gambaran diri hancur jadi lamunan diri hancur terus ngalangkan keaya waktu luka rangkum tanpa anjen junjunan estu daya nyilikeun anjen tina himpeungan rasa dedeh jeung heman kanjeun teuasa nyumpeukeun hate nu mikanen hate emang mun kudu pangang jeung diri salira nu jadi pujaan. Jadi lamunan diri hancur terus ngalangkan keaya waktu luka rangkum tanpa anjeun junjunan estu daya nu nyilikeun anjeun tina himpeungan rasa dedeh jeung heman kanjeun teuasa nyumputkeun hate nu mikanen hate emang mun kudu pangang jeung diri salira nu jadi pujaan rasa dedeh jeung heman kanjeun teuasa nyumputkeun hate nu mikanen hate emang mun kudu pangang jeung diri salira nu jadi pujaan rasa dedeh jeung heman kanjeun teuasa nyumputkeun hate nu mikanen hate emang mun kudu Mana emprek lagu kakeyan atuh? Aduh, Kang Yayat. Bener eta lagu kun bogoh pisan. Nya sok atuh bogohan ai bogoh. Da aralus wae. Baheula teh aya lagu
Tersangka ku anu gelis tak ciptaan eta keur dipeuyeum nya Kang nya keur pending sim kuring oge ngaros kata ji pisan tapi kun lagu nama ngaros ngageri bisa gini Kang doana ti kun mah kanggo akang sing sehat selalu terus mudah-mudahan karya-karyana oge leuwih kadangu sa Jawa Barat oge sadunya ku kun mendoakeun tami berkarya tami sukses pokona banyak Kang ngarsana Kang siap atuh Kang ari akang teh salam-salam acan teu acan atos tadi. Oh, mau apa atos wae. Kayat atur urusan sukses selalu. Sukses selalunya. Atur Kang Yayat ya. Mana ya beratna Kang Yayat es. Aduh. Lain asa beuki kasep, beuki teh Kang Yayat lah. Pokona eta baheula anak jalanan. Terus seueur pisannya karya-karya anjeunna kitu nya semohon. Kang. Ayeuna mangkunkun mawa salah sawis bintang tamu Buricak Burinyong. Buricak Burinong? Aduh. Kesenang abdi eta teh Buricak Burinong atuh. Urang bayekeun aya. Teh Ayang. Ebrak kau ka teh Ayang atuh. Aduh. Wah. Beda wa mah euy. Ari ngiringi Kang Yayat. Aita ayang mah anu slow gimana gitu. Ya Mang Olinya. Kedah nu anggun. Di tengah daya. Mana ebrakna Kang teh ayang salah sawis bintang tamu. Ya. Bade ditarosna ku abdi ku Mang Kurkun. Ku Kang Deni heula. Ku Kang Abdi. Abdi rada gempeur lamun mayunan teh aya. Oh gitu. Assalamualaikum Dayang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Kumaha ya? Pangestu. Ayeuna kan nuju musim-musimna panggungan seueur gitu nya. Panggunganna atan picupna ayeuna kumaha langkung-langkung ayeuna. Kumaha? Langkung seueur coba ya. Alhamdulillah Kang abi menit sakali Kang jawab teh mohon. Jawab naon sampe sekali teh. Eta teh nyanyi teh sampe sekali sekali teh. Pasti. Nyeusehan. Ade marek naros kieu teh ayang lamun kali-kali memanggung tong nyandak budak jadi lieur ka abina. Sareng kieu Mang Kurkun. Ke mah sekali-kali upami kagali. Ari eta budak saha? Budak si Kunkun eta mah. Ya nya rang kenakeun langsung ieu teh bojo Kunkun alhamdulillah nya. Teh Ayang, ayeuna bade ngalagukeun ngagalinengkeun lagu naon? Dasar jadesan teh kareresan aya nu munut. Ti saha? Bapak Cilok sa? Pak Wahyu Cilok? Itu Kang Hordeng kan. Aduh. Urang mah moal ngiringan abdi mah gawe. Urang paling aya kisahna Kang eta teh tukang hordeng. Oh tang tos atuh. Jeung tukang eta sora budak kokoceakan di mana. Tak kieu nya Ayang. Saur abdi ieu nya. Upami bade nembang di Galineng Balarea, putra teh titipkeun heula ka Mang itu ka Caroge teh ya. Nya pohon nya. Geus eta mah mending kene nyanyi Sok ah. Sayang ngagalinengkeun lagu naon? Dasar jodoh Kang saya teh mohon oge spesial kayak ka kru AKTP oge nya mohon oge ka orang Cidepong aya Bapak Wahyu oge sareng neng nanya mohon insyaallah panginten kaping 15 nya patepang deui di Cidepong ya semuanya. Ku mah kanggo sadayana nya urang Cikawati oge urang Ciuya tuh aseur pisan. Orang asih oge nya Kang nya aya pun Bapak oge mohon ujung. Bapak Mitoha. Kasadana wae Kang mohon lah khususna Kang khususna Kang anu nyakseni. Wah, Galineng Balarea. Iya,
gogoda yepe Mana yang beranda Kang Ote Ayang? Aduh, benar susah pisan. Mending kena nyanyi daripada ngasuh mangga. Anda mendapatkan hadiah menarik. Dinten ieu Teh Ayang iwal menang hadiah. Wilujeng tayang atur pisan. Cap permio. Atur nuhun pisan ya, subhanallah. Itu budak. Atur nuhun. Gusti. Ditampi akang hadiah. Semoga manfaatnya. Alhamdulillah pemirsa masih kena sarangan tasna di Kalendeng Balarea ya. Semoga masih kena sarangan sareng simkuring Mang Kun. Lain Bu. Oke, Kang Deni. Lain ngomong budak terus juga urang pisan. Aduh. Aku mah ya aku mah. Alhamdulillahnya semua. Alhamdulillah Mang Kun nya. Biar bintang tamu anu sakieu anu baris ngayeban di di Kalendeng Balarea. Sudah pisannya semohon. Pampang nama ayeuna kan di Rojong ku IMP Istana Musik Production. Siap Kang. Gara-gara na ieu Galindeng nepikeun ka sa Indonesia. Alhamdulillah. Bahkan dugi ke luar negeri oge. Keluar negeri pisan kamari oge babaturan abdi ngaranna Mikel. Ajeuna Mang Kun hatur nuhun pisan eta mun di bahasa Sundakeun nya. Orang mana eta Mikel? Orang Cianjur. Cianjur tapi Mikel. Siap. Ayo. Ya salah sauyas adi Mang Kun karek panggih deui ayeuna. Anjeunna aya Banar Ganas. Banar Ramutan, Banar Hawu, terus segala rupa pokoknya mas. Seueur pisan nama. Ayeuna geus sukses anjeunna. Alhamdulillah. Malahan anjeunna mah pasantren ayeuna mah. Alhamdulillah. Boga marawisna. Gaduh. Urang panggilkeun aya pun adi. Aya. Yuk. Bang Jack Subang. Mana emprek aya? Coba. Yuk. Alah. Aduh. Kemudian dasana
sanes lumayan. Subang, artis Anda Subang nih. Bang J. Baheula mah ku mangkun-kun di Gaganong sagede kieu ayeuna geus jangkung nyuhunkeun mulang tarima mangkun-kun. Ayeuna mah mangkun-kun anu diganong. Alah, Bang J kumaha damang? Alhamdulillah. Ai kun masih baheula nyebutna Encep ka dieu teh. Acep Jack. Nah, da asli nama lain eta, ieu ngaran ngetopna. Oh, sae semua. Ayeuna teh di Subangna di mana geus hese panggih mangkun. Di mana panglingihan teh, Cep? Di Purwadadi. Purwadadi. Aduh. Tuh, urang Purwadadi. Yes. Alhamdulillah. Tah Purwadadi berarti Subang ka ditu lumayan jauh. Purwadadi. Itu paling dinya. Paling wetanan Ciburu itu Purwadadi. Lain atuh eta mah si Purwakarta. Siap. Bang Jack, ayeuna bade ngagalineunkeun lagu naon? Tembang naon man? Lagu single Bang Jack Subang. Ya. Nu judulna Demam HP. Demam hati. Tuh, HP. Demam HP. Tuh, berarti ngahengnya. Sanes ngaheng, biasa panyawat anu kasih masuk rada ngaheng. Mun mangkun mah keur demam saku ayeuna teh. Teu boga duit. Bang Jack. Tembang nu bade dikituin lagu kasar mangga. Nya. Salam kanggo Bapak sareng Ibu Bupati Subang. Waduh. Bapak Bupati sareng Ibu Subang ya. I love you. Sareng pengurus ibu-ibu PC Muslimat NU. Sareng keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka Bandung. Al-Falah. Anjeunna nuju narongton teh na. Narongton ya alhamdulillahnya semua. Ieu tingali jeung mangkun-kun kasepan ieu mangkun-kun hayang kos ieu. Ai bapak saha namina teh bapak? Bapak Haji Agus. Bapak Haji Agus, I love you Wilujeng. Eta lagu pencipta laguna saha? Teh Mega Katresna. Teh Mega Katresna. Aransemena Kang Aep. Siap. Alhamdulillah penasaran ya. Heng HP naon deui? Demam HP. Aduh hayang euy lagu. Rupi nama pamirsa anu di studio atawa napieun di Bumi Sewang-sewangan parantos teu kiat hoyong ngadangukeun kalideung nanti pangaresana Bang Jack nya semua. Ya, judul laguna eta Demam HP. Wilujeng. Galindang Balarea. IMP euy. Wilujeng. Demam HP Bang Jack Subang. Teberang, sore tepeting dicoo ukur HP, tebudak tekolot mini aki-aki pasti marah ke HP. Memeh tunduk udang sare, sarapan sanggeus mandi nu ditempo ukur HP. Di kantor teu di imah, di jalan teu di sawah, geus tantunya Instagram, WhatsApp jeung BBM-an. Istilah HP aya duta, aya dumai, nu leuwih karena dunia dalam genggaman. HP alat canggih masa kini. HP sosial media informasi.
tunduh udang sare sarapan sanggeus mandi nu ditempo ukur HP di kantor teu di imah teu di jalan teu di sawah geus tantunya kuat HP alat canggih masa kini HP sosial media informasi dina corong HP banyak ragam aplikasi Facebook jeung Instagram WhatsApp jeung BBM-an istilah HP aya tuta aya dumai nu leuwih karena dunia dalam genggaman HP alat canggih masa kini HP sosial media informasi. Kayu Aquai Papua memulihkan dan menambah stamina pria. Yes. Dan yang terutama kualitas hubungan kami dengan pasangan kami alhamdulillah sangat lebih baik. Sepanjang jalan eta anu karena
tihang janur melengkung nagang nubras kabumina. Allah Kang Asep Surya kumadaman. Alhamdulillah. Lain ya Kang Asep nukut ka hese setting pernah sih tentang bintang tamu di Milang Bentang oge di Teh Rika Ica Rikanya. Alhamdulillah. Sana sekian ngobrol-ngobrol Kang Asepnya rupi nama para penonton anu di bumi khususnya yang uningan atau seberapa album Kang Asep Surya teh eta. Alhamdulillah pangitannya opat album bari jeung sa album teh hampir 8 anu 10 pangitannya. Alhamdulillahnya. Iya teh lagu paling dipikaresep ku eta kendanger ku Mangkunkun. Ku tuh. Ku coy oke ku Kang Yayat Barokah inget keneh basa hajat. Tah kalaresan anjeunna nuju nonton oge. Alhamdulillah siap Kang Yayatnya. Eta teh ciptaan salah gue teh. Ciptaan Kang Oon. Kang Oon siap. Judulnya nyata Awi Tihang Janu. Tihang Janu. Siap Kang Asep. Ayeuna kan Kukunkun namanya kapanggil deui ka dieu namanya biasa. Selain manggung ka mana hungkul tah? Aktivitas anu sajabi nanti saya. Aktivitas nu ka ditu ka dieu we. Aya gosip Kang Asep nyata ayeuna mah sok ka gunung cenah. Leres. Ya tambah refreshing lah. Tuh refreshing jadi off-road. Alhamdulillah. Pan kieu nalolongkrang eueuh manggung dah mending we ngilu event gitu. Event tanya urang kakareun ngadenge event di Kang Asep. Event teh acara motor. Oh motor, event teh motor Kukunkun oge. Teu uning amang Kukunkun event teu. Pamiwal di Kang Asep. Pami mesa duit celemu sak di event. Open. Siap Kang Asep. Eta lagu nome dikinturkeun Kang Sawae eta lagu teh. Ya pagitan ka sadayana pemirsa AKTP-nya anu sok manco di payunan AKTP di acara Galindeng khusus pagitan ka urang Bandung sadayana Bandung oke pagitan ka urang Lemur yang anu nuju Maranco aya teh Kukunkun. Oh di mana Lemur hilap deui? Lemur di itu di Amerika. Bojongkoneng apa nya? Bojongkoneng ujung burung kaluhur. Amerika teh pan anu nyungsep ka luhur. Oh benar. Emang di Amerika aya lemuran gitu. Aya. Siap Kang Asep. Eta bukan anu diwakilan Kukunkun sidik urang teh rekan kapungkur Kang. Dina seni aya Kang Yan Ahim nuju Manco katanya. Selalu berkarya lah nya Kukunkun. Aya seur pisan sawae. Oh Kang Yan Ahim terus oge nya upami di Lemur mah itu AKTP teh kasor pisan lagu-laguna. Ngomong Galindeng Bararea mah wah. Efrak na mana atuh. Siap. Asep, nuhun pisan sukses selalu. Ayeuna 2 pintonannya. 2 pintonan siap. Langsung? Hah? Engke tuaka. Anu sandeul atuh. Sok hayang kami wae. Kudu ngadagoan. Siap. Nuhun Kang Asepnya. Siap. Nuhun Kang Asep Surya. Aduh. Terus bagiannya mohonnya dinawangi ayeuna mah lagu teh mun teu salah leung adu angkleng sagara ombak. Abdi terang bisa ranyang udah. Hei Kang. Ieu salat sawios bintang tamu. Iya anak Mangkunkun tadi bojona, anakna. Ade anak Mangkunkun turunan Mangkunkun kabeh oge. Pokona namanya sakaya bisa eta saponoroyot. Kumaha we atuh Mangkunkun Kasep. Nya beda jeung Kang Deni jeung Mang Holi mah kumaha. Beten pisan ya. Wios lah. Diwioskeun abdi mah. Supados engal. Jeung Kang Ahmad. Komo jeung Kang Wahid. Apa Kang Wahid teh eta teh manajemen IMP. Siap. Urang Kukunkun bintang tamu anu salajengna. Ieu murang kali. Aya sae teh? Aya Fani Ananda. Ya. Ya ebrak ka Fani Ananda. Sini we. Sini ka dieu. Ka dieu KPP diaturan Neng Fani. Aduh, pakai deh guys. Mata bil basar. Atas ayah, atas ada anak Bebe. Tingali anak winges gede. Alhamdulillahnya. Rambut berem. Baju berem. Acuk berem. Tingali sarua jeung bapakna teh. Nya.
Sarua. Saminya? Sami Nah, geus teu genah hate ieu budak doraka ka kolot teh ya. Da teu genah hate rek ngaledek ka kolot ge. Pasti saya tahu. Aduh. Pamit ngaledek. Tanya ku Akang ah. Pamit ngaledek teh jantan huisnya Ananda mah. Ku Akang tanya. Neng Ananda. Nuhun. Bade nemang kali neng naon lain aja. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan teh naonana itu si Holly. Lagu sanes abi teh 7 bulan sane. Neng Wani. Leres. Sok tuturkeun heula. Kitu lah kamu kasareng Wani. Tah 7 bulan. Keluarga besar Rancang Malang marga asih sareng. Sareng mana? Kantosannya. Kantosan abi itu tadi teh. Sareng kebun kopi. Kebun kopi. Calon mantu tuh. Calon mantu. Kagok atuh. Beja-beja wae. Ada mantu. Ada uci. Sok. Tadi. Mak di mak tuh geula laju mak. Mohon ka emak, ka bibi, ka sadayana pokona. Si Ate sama kita dah Mang. Ate. Bibi, Amang sama keneh. Sami. Siap. Ayeng. Ayeuna pipi geus teu sabar komo nu di imahnya. Urang Pak sok mangga. Ayo pemirsa urang dangukeun ku sadayana Galinina ti era deket budak Neng Fani Ananda masih di Galinang Balarea IMP euy Haji uli jeung aya icu. Sebulan sasalaman, 2 bulan main mata, 3 bulan aya rasa cinta di dada, 4 bulan kedal cinta, 5 bulan makin cinta, 6 bulan bobogohan, tiada hari tanpa cinta, ning jaka 7 bulan. Kabukong geus ngabadan mimiti datang panyakit timburu jeung timburuan 7 bulan bobogohan tiada pisan pacengkadan rasa cinta hilang musnah putus di tengah jalan. Si Galindang Balarea. Sebulan sasalaman, 2 bulan main mata, 3 bulan aya rasa cinta di dada, 4 bulan kedal cinta, 5 bulan makin cinta, 6 bulan bobogohan tiada hari tanpa cinta, ning jaka 7 bulan kabukong geus ngabadan mimiti datang panyakit timburu jeung timburuan 7 bulan bobogohan tiada pisan pacengkadan rasa cinta hilang musnah putus di tengah jalan. Sebulan sasalaman, 2 bulan main mata, 3 bulan aya rasa cinta di dada, 4 bulan kedal cinta, 5 bulan makin cinta, 6 bulan bobogohan tiada hari tanpa cinta, ning jaka 7 bulan kabukong geus ngabadan mimiti datang panyakit timburu jeung timburuan 7 bulan bobogohan tiada pisan pacengkadan
anak piping saya bisa. Alhamdulillah langsung suksesna seueur pisan bae mah. Alhamdulillah Mang Gurgunnya. Lamete kasih kuring anu ngasukres. Seueur pisan. Di Sukabumi cenah aduh salah patuh kanggo ka Neng Fani Ananda. Seueur pisan di Sukabumi itu nya. Anak Mang Gurgun alhamdulillah panguan lagi seueur pisannya. Seueur pisannya saya mohon alhamdulillah. Neng gelis wayahna turun pisan ti pipih mah doana we sing luwih sukses. Ngajaga reputasi dina masalah seni di Mang Gurgun tanya. Didoakeun kuwa oge nya. Siap. Sukses ya. Amin ya Allah. Aduh nya. Hari-hari we keur kieu mah. Sakampung mun daerah mun manggil anak sorangan. Apa cenah ayeuna panggung benten deui atuh na panggung cenah nya. Samohon. Siap. Kang Deni leres pisan. Kumaha terusna ya? Masalah hajatnya. Ayeuna seueur pisan. Leres. Kanggo grup musik mah kanggo sadayana entertainment production sadayana ku grup musik sa-Bandung sa-Jawa Barat. Hati-hatinya doana mah dimakukun sing salamet. Oge sing lancar. Komo pas pisan balalendrok geuningan. Nya atuh contoh kamari-kamari tanggal 25 seueur pisan balalendrok. Aya nu batal mah. Aya teu kabagean mah. Karunya anu hajat. Tapi aya di nu langkung karunya ti kamari we nya. Samohon anu hajat teh. Oh, panganten pambegatna teh can sumping. Panganten istrina teh teu aya. Atuh pesan istri jeung pesan pambegat an kawinkeun. Salah. Masa ayo pambegatkeun bintang tamu nu salajengna masih kana nu tadi aya nyata aya Neng Mega. Ayo Neng Mega tuh. Si Neng seneng ka pipi. Alah, Kang Deni mah beda ka Neng Mega mah. Oh, atuh kena benteng. Rada di jogedan. Bebeja kun-kun makaneng Hajah Jenny jeung Haji Agam. Kumaha kitu nya? Dia keur centil yeuh. Adi centil. Neng, alhamdulillah perform anu kadua. Siap ayeuna bade ngagalinengkeun lagu naon? Bulan yang serikeun. Bulan yang serikeun. Siap. Moalah. Dikintunkeun kanggo saha spesial bulan yang serikeun ieu? Oh, kangge keluarga. Bisa nu kalangkung. Muhun tadi aya nu ngomen geura aduh. Na Facebookna saha sok. Nya kangge keluarga nu di Cigugur, di Sarijadi, sareng keluarga nu di Manggahang. Manggahang. Tuh, urang Manggahang ya. Manggahang teh tukang naon? Manggahang. Lain Mang Udin teh Manggahang. Eta nya. Lepat wae. Sadeui Neng. Kanggo bapak sana mina bapak teh sok duh nuju nyaksani. Bapak Ujang Tariana. Nah, sarujeng mitoha urang ngaranna. Alah boa. Nah, sami sareng abdi namanya Ujang itu. Oh, sabi. Mitoha? Nah, hanya boboa. Boboa ya. Pak Ujang damai. Aduh, Bapak mertua. Oke, Neng, siap atuh. Ana dina judul lagu naon? Bulan yang serikeun. Siap atuh penasaran Mang Gurgunnya. Yo galindang balarea. IMP Ebrakna atuh mana Ebrakna? Neng Mega wilujeng. Bulan yang serikeun. Galindang balarea.
rasa indah pikiran kapulikan hati asa kaparabunan rasa cinta anjeun rasa sayang anjeun ngaleus ngelebat cinta saliwat bulan nyusirikeun jiga nubu puas kuring ninggal panon cirembay menyurucut dekat tahan bulan ulah ngaleos baturan kuring begadang nyara rasakeun kanyeri anu nyiksa batin ati bere bolong bere awahan kumaha ngubaran perihna hati bulan ngeusirikeun jiga nubu puas kuring ninggal panon cirembay nu nyurucut dekat tahan bulan ulah ngaleos baturan kuring begadang nyara rasakeun kanyeri anu nyiksa batin ati bere bolong bere awahan kumaha ngubaran perihna hati. Kayu Aquai Papua memulihkan dan menambah stamina pria. Yes. Dan yang terutama kualitas hubungan kami dengan pasangan kami alhamdulillah sangat lebih baik.
tos dewasa hoyong geus bisa usaha niat rek mulang tarima ka emak sareng ka bapa emak sing kudu percaya bapa mah ulah cancaya abdi rek miang ka kota sugan parem jeung rezekina doana emak jeung bapa ku abdi seja dipenta sugan pinangki jeung bagja di dunia jeung akhiratna salapan sasi lamina abdi dikandung ku emak ayeuna nincak dewasa hoyong gerak mulang tarima kudu percaya bapa mah ulah cancaya abdi rek miang ka kota sugan parem jeung rezekina doana emak jeung bapa ku abdi dipenta sugan pinangki jeung bagja di dunia jeung akhiratna salapan sasi lamina abdi dikandung ku emak ayeuna nincak dewasa hoyong gerak mulang tarima tarima aduh jujur Mang Kun biarkan nepir ka ngalamun ku lagu ieu mulang tarima abdi dugikeun ka kerep abdi teh nya giliran abdi teh gitu nya ieu penghayatanna geuna pisan saya pisan nya sing naon teh si lagu eta teh kudu langsung di ieu nya ku urang emang dinyatakeun nya emang ulah mung syukur lagunya sok mulang tarima kana tiap tersebut eta hiji kewajiban ku lagu geus eta mah ngadoakeun ulah salam-salam ulah semuanya cok cobi jujur Mang Kun langsung ngalamun ieu lagu ciptaan saya ciptaan Den Tulang. Kang Den, keren bisa di laguna. Musikna, arasmen. Kang Aep. Kang Aep masih di studio untuk selamat datang. Kang sepuh. Sok, aya nama ngisidik salam-salam atos. Doa kanggo sepuh aa naon. Mamah jeung bapak. Doana khususan Bapak Haji Agus Surya Winata dan Wajah Henti Fatimah Nursadah. Semoga disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin. Diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iya so
Eta indung hidup kumangkun-kun di bawah teu apalnya. Teu nyangka kumangkun-kun dicana ka studio. Tah kadeudeuk kanya kecelakna Cimata nu janten indung bok bapak di dieu. Bapak ge sarua. Doana nya Cep. Di mangkun-kun doana Acep sing leuwih nanjeur dina seni. Amin. Papa nama sing janten seniman di daerah mana dari Subang Jawa Barat khususnya sajabina janten indung. Da tadi mangkun-kun jujur eta lagu sae sing janten karakter sadayana nya doan dari mangkun-kun eta hiji nya pokona mama nun pisan sing Cep sing leuwih sukses mama ngadoakeun Kang Cepna sing janten barangkali anu soleh berbakti ka sepuhna berguna bagi nusa bangsa katut agamaan amin aduh mana embrakna salida embrakna mana ye janten ngiring sedih gitu mama hatur pisan mangga tuwa kamulang soalna ye masih kan aya waktosnya engke rang pamitan sadayana nya mah nya sok mangga udah ja embrakna mana ye ka Bang Jek sareng keluargana di bawah sajabina anjeunna sukses dina bidang senina atunya sing jantenkeun putra anu soleh atunya tiasa ulang tali makun janten Ibu Rahmana urang sarua ya sok sedih hari kieu teh mangkun ampura bayaran ayeuna kapake kurang nah mangkun jadi renyam di cabang mangkun nya ada wing hileun aduh siap ayo ngosah coba ayo urang keteraan wae nya sepuh aduh urang paling resep lagu eta awit di hang janur sikoli hafalnya siap yuk mohon oh teu karas waktos geningan aduh saking ku betah saking ku sonona nya pamangna tadi ngalamun ku lagu Bang Jek teu nyaho waktu kan ayo kan tadi geus teu karaos oge diaturan kanggo sadayana kau sadayana bintang tamu mangga diaturan Bang Jek diaturan teu karaos ya waktosnya kau kan Neng Mega Neng Ayang Neng Wanda oke sadayana urang tutup wae tuh ieu aya Bang Jek aya tukang Asep Surya ieu sok sadayana Neng Mega aya teh Ayang Nanda oke Kang Yayat nuju manggung aya teh perform alhamdulillah pami arsa paling berarea tatuna simkuring sareng sononya jalaran ka mata ku waktu insyaallah tiasa patwangni dina waktu tanu sami sareng dina acara sami di Galindeng Balarea ya IMP ayeuna urang pamungkas wae bila aya kelepatan apunten pisan pokona digun-gunnya urang pungkas wae ku Kang Asep Surya dina judul lagu naon Kang Asep aya nu kedua Sacangkir kopi. Ya. Wilujeng Kang Sadana. Ya. Caper mios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ka dieu. Ya, kitu teh Kang Sadana. Mana ebrak atuh? Asik pisan ya. Ayo sadayana. Kitu kan kukun ieu lagu ieu kanggo sadayana. Para seniman seniwati sa-Jawa Barat sukses selalu di Mangkun-kun. iman nun seganjeng teu ngabudi haseun jadauheun modolan sacangkir cai kopi kasalaki ucape geus nyariki singa kasalaki teh mana bisa akane betah di iman mun seganjeng teu
nu ternyata nunuduh teu satia pacar akang boga deui anu ngora ulah heran nu ulah heran mun ceuk akang nyiar deui kasenangan ulah heran nu ulah heran mun ceuk akang di luar nyiar hiburan bongan diri salira kewaleh curiga manakah akarek betah di imah mana bisa akarek betah di imah mun sekanjem teu boleh bae curiga nyangka nu ternyata nunuduh teu satia pacar akang boga deui anu ngora ulah heran nu ulah heran mun ceuk akang nyiar deui kasenangan ulah heran nu ulah heran mun ulah lali acara nu paranti pidangan AKTP tembang lagu Sunda nu kiwari jamparing 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 jalan-jalan mapai-mapai bari ngahariring di jampar